mitra anu mulia kemadaraman. Alhamdulillah Mang Jaya hibar pandu hati para wargi tiasa mancen tugas teras kena cadongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta gara-gara harta karangan Bapak Tatang KS di Karaos Mincak bagian ke-68. Atuh kasubli kaum dangu Mang Jaya ngaturkeun nuhun mugi-mugi dongeng-dongeng ieu tiasa dianggo hiburan pangbeberamana. Ari kembang ieu para mitra kembang kalapa naon namina suligar cenah para mitra. Kembang kalapa namina suligar. Mangga atuh dongeng nu judulna gara-gara harta urang lajengkeun mugi-mugi dianggo hiburan pangbeberamana terutami nu mika cinta dongeng ieu mugi-mugi tiasa kahibur. Mangga nyangakeun gara-gara harta karangan Bapak Tatang KS dina bagian ke-68. Wilujeng ngadangukeun. Mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna gara-gara harta. Ieu dongeng para mitra karangan Wa Tatang ayeuna teh nincak bagian ke-68. Para wargi anu mulia, mangga dongeng urang teraskeun deui. Harita pamiharja teu nyaurkeun jenengan istrina nu bade direremokeun kanu janten put. Atuleng Cep Hardi ngahuleng malah ngagerendeng lebeting dada. Sahanya ceuk apa geus aya implengan pikeun pijodoeun aing. Rupana meujeuhna tur sopan sajabat ti kitu daek ngalakonan kana ibadah, tapi pendidikanna handap saha atunya. Eulis Wibin mah kitu. Sabab manehna oge sakitu sopana tur kana ibadahna getol. Atuh rupana geulis sakitu mah. Lamun nya teh mah apa rek mere pijodoeun ka Eulis Bibin. Meni asa copisan kana hate aing. Da puguh ti bareto aing aya harepan ka Eulis Bibin ngancan wani pok we nyarita kanu jadi kolot yen aing aya harepan ka Eulis Bibin. Sabab bareto mah aing can boga gawe. Nyaan kolot asak panalitian, nyaho kanu baris pibenereun dibawa ke rumah tangga. Keur mati bareto aing aya cita-cita. Hayang miharep ka Eulis Wiwin kari-kari nu jadi bapa mere gambaran pijodoeun geus moal jauh tina taksiran aing Eulis Wiwin. Ceuk paribasana asa mobok mangih gorobong rek meuntas mangih cukang. Nu ngarecadas mangih emas teh cenah eta anggapan batur Eulis Wiwin kasebut lanyang atau pembantu rumah tangga. Keun bae nah. Anggapan batur kitu ge da aing mah suka tur cinta. Ongkoan kasuka jeung kacinta mah teu kahalangan ku itu ku ieu. Kitu dina gerentas hate Cep Hardi. Boga kayakinan yen nu jadi indung bapana nuduhan pamajikaneun ka Eulis Wiwin. Atuh Ibu Komala saurna. Kumaha rek narima lamun dipituduhan pijodoeun ku ibu jeung ku apa? Nu geus diterangkeun ku apa bieu? Tapi kitu ge lamun geus kabiruyungan Hardi hayang boga pamajikan bari bener eueuh hubungan naon-naon. Eueuh janji ka Neng Juwita. Lamun geus kabiruyungan hayang boga pamajikan ku ibu jeung ku apa rek ditepungkeun ka jinisna. Kitu kasauran Ibu Komala naros kana pamadegan Cep Hardi putrana. Ya pamilares mah sae ahlak kalakuanana sakumaha nu disaurkeun ku apa. Namae kangge abdi mangiringan kumaha apa we sareng ibu waler Cep Hardi. Teu aya komentar naon-naon deui walhasil bade nampi kana kasauran Ibu Rama. Anu matak apa rek mere pijodoeun oge. Netelakeun geus katingali ahlak kalakuanana kudu jadi kolot. Lamun can katingali ahlak kalakuanana bener bager mah bet moal nya kolot rek mere pijodoeun kitu bae. Nu hartina kolot mere pijodoeun kanu baris-baris teu baleg atawa dibawa rumah tanggana saur pamiharja. Bari ngalirik kana jam anabreh teh jam 10:30. Paingan di luar wawangunan geus jempling. Tos kitu pamiharja teras ka kamar sareng garwana. Bade karulem kitu deui Cep Hardi lebet ka kamar. Teu lami Cep Hardi kaluar deui ti kamar. Maksudna mah bade kajamban heula. Loal Cep Hardi ngeloa kalu kamar nu dieusian ku si Toed. Katingali si Toed meninga gebrak keur kerek nyegrek.
Gilak Malik ningali kana panto kamar Eulis Wiwin nutu menirekep tur geus jempling atuh Cep Hardi bade kajaman ge ngagerendeng heula. Pasti engke mah Eulis jeung Akang bakal icikibung dina alam impian. Moal sare sewang-sewangan model ayeuna. Akang di jero Eulis di tukang. Kema pasti ngahiji tur bakal sapapait sapamanis. Bakal silih simbeuh ku kadeudeuh, silih siram ku kanyaa, silih asah silih asuh tur silih asih. Keur mah Akang tibareto aya cita-cita hayang hirup sauyunan jeung Eulis. Kari-kari apa jeung ibu nuduhkeun pijodoeun ka anjeun. Atuh Akang teh nincak kana paribasa mobok mangih gorowong. Ke sabar 2-3 bulan deui malis. Akang rek kumpul heula pikeun waragad salametan. Akang moal rek ngabarung sinang atawa nyusahkeun kanu jadi kolot. Sanajan nu jadi kolot sagala cukup oge. Kajaba lamun ti kolot aya kaingetan atawa aya kanyaahna ku Akang baris ditarima. Ari ngahaja-haja Akang menta mah kanu jadi kolot moal. Pepeuriheun mulang tarima kanu jadi kolot acan bisa. Kitu gerentes Cep Hardi tuluy kacai. Tekung si 5 menit keluar di kamar mandi tuluy kebat ngampih ka kamarna. Sabab geus sakitu peutingna ari katambah-tambah geus tunduh. Kalawan teu sakumaha lilareup Cep Hardi kulem meningageup. 2 poe ti harita isukna jam 8 Bapa Miharja sareng Ibu Komala garwana arangkat. Sasauran ka Cep Hardi mah bade ngalayad nu teu damang garwana wakil kapala. Atuh Cep Hardi para wargi bade ngalayad nu teu damang harita teh. Cep Hardi jeung si Toed angkat ka kota ngangge motor ramana. Nu aya di imah lintang Eulis Wiwin sorangan. Memang saleresna para mitra sadaya Bapa Miharja sareng garwana ngalayad garwana wakil kapala. Mung sabada ngalayad nu teu damang teh bade trasindang heula ka kekenalan Ibu Komala nu sok sasarengan ka pangaosan. Gancangna ieu carita sabada tos ngalayad nu teu damang teh trasindang ka kekenalan Ibu Komala. Atuh mobil disimpen di sisi jalan deket warung kopi. Kalacat Pamiharja sareng Ibu Komala arunggah ka teras kalawan uluk salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kaing 2 kali Ibu Komala uluk salamna. Atuh ti jero aya nu nembalan sora awewe geus rada kolot. Tayalian kekenalan Ibu Komala katelah Ibu Sumarni. Waalaikumsalam. Berai panto dibuka. Kalawan Ibu Sumardi pokna bari semunubung. Eleuh geuning haturan teuing Ibu. Kumaha damang Ibu Bapak? Cek Ibu Sumarni. Bari sasalaman ka Ibu Komala sareng ka Bapa Miharja. Pangesto Ibu samulihna kumaha nu didarieu? Alhamdulillah dina danget ieu mah Ibu mangga linggih mangga. Ibu Sumarni atuh. Harita teh para mitra sadaya. Atuh kasemah menigaleh ge bus Ibu Komala sareng Pamiharja kalalebet. Teras caralik dina kursi di patengahan. Dumineng dedah angkat ka mana Ibu meni asa sarepi? Saur Ibu Komala naroskeun putrana Ibu Sumarni. Katelah Neng Dedah. Nuju ka eyangna ngintunkeun bubur jalaran eyangna teh teu damang. Kawas naon kasawat naon Ibu? Biasa we panyawato sepuh ieu ibuna encep ke pun tadi kandun heula nya Ibu. Temal Ibu Sumarni tuluy ka tukang. Maksudna mah nyician cai kabeneran anakna nu katelah Dedah norojol jalan ka tukang. Samalah harita ngiringkeun saurang aki-aki tayalian akina Dedah. Bapana Ibu Sumardi nembi katelahna Aki Wiranta. Atuh Ibu Sumarni pokna. Eta geuning si Abah ka dieu. Euis jeung Aki ka dieu teh. Ongko aya nu karasa lain. Dasar si Aki we. Bu, nemege ku nini teh digelendeng. Ongkohan aya nu karaos ka pupunutan palai bubur. Neng palai ngiring ka dieu ari diwagal teh ku nini majarkeun teh teu liar. Upi ibu nyanak cangkir bade nyuguhan saha aya tamu Bu? Cek Dedah bari neuteu. Nya itu Ibu Komala jeung carogen ajung ka ditu tepungan. Keun mairan cai mah ku Ibu. Temal Ibu Sumarni atuh bus Dedah ka jero. Ari Aki Wiranta teu kareret ku Ibu Sumarni nuturkeun ka jero. Geuning aya tamu parantos lami Ibu. Cek Dedah meuni marah mai kalawan gancang nyampeurkeun. Neme ucu kumaha damang geulis? Pangesto Ibu. Tema Dedah tuluy sasalaman ka Bapa Wira Miharja. Atuh Aki Wiranta pokna bari make sendal capit sisirangan talina. Nu sabelah talina hejo, sabelah talina koneng, samalah sabelah mah geus kakeplek.
Gening aya tatamu parantos lalami Aden, cek Aki Wiranta bari sasalaman ka pamiharja. Ari dedah ngabalieur ngarasa era sabab Akina mamake sena capit sisirangan. Nemme sepuh kumaha damang waler pamiharja. Puguh we Aki Wiranta geus kolotur kurang reungeuk dina nemalan ka mana-mani. Sumuhun nama teh sareng pun incu sumuhun. Aduh, umini nama kita tu kenging udar idar Aden. Eta panginten sieun bager deui. Aduh, sareng naon atuh ngaleueut teh nya Aden, neng. Aduh, meni teu aya naon-naon pisan geuning. Cek Aki Wiranta matak pikasirieun. Majah teh sareng naon ngaleueutna peda eueuh cai-cai acan. Atuh pamiharja mesem kalayan saurna. Sawios Aki teu kedah ngarepotkeun. Laras Aden kita pun incu sakolana teh tuh luka di mana teh. Tos SMP tos mancat ke kelas 3. Pungwa diteraskeun jalan teu kabiayaan ku biangna cenah. Sang abapi teh atos we kawinkeun lah. Cek Aki Wiranta abong kena geus ampir pikun. Sedang dedah maincuna baluar balieur ngarasa era kusema. Delila torojol Ibu Sumarni mairancai 2 cangkir jeung opieunana sakeler. Alah sawios atuh ibu ulah ngarepotkeun da moal alami. Jalan name teh tos ngalayan istrina wakil kapala teu damang terasinang ka dieu. Maksudna mah bade namut ieu euis jalan itu pun anak sumping ti Cilacap, saur Ibu Komala. Hutan Cep Hardi sumping ibu. Rupina mah dialihkeun ka dieu ngadamalna panginten ibu. Sanes ngalih ka dieu nanging ngahaja we nepangan kaleresan ibuna ku ibu di seratan, waler Ibu Komala. Kumaha tu euis bade ka ditu? Ibu Somarni nanya kalawan ngareret ka Dedah nu keur tungkul bangun lungguh. Duh katuh tema Dedah rada kapi asem siga nu ngarasa era. Ningali kaayaan anakna semu kapi asem bari era siga nu era atuh Ibu Sumarni nyarita. Jung wae rek ka ditu mah ka ibu nyusul. Saena masakan tenane sareng ibu ayeuna ka ditu karesan atuh pribados ngabantun mobil. Saur pamiharja nembe sasauran deui. Kumaha atuh ayeuna mah jalanan bade aya ka peryogian heula. Insyaallah ke abdi ti pengker Bapak, waler Ibu Somarti. Kalawan pokna deui para wargi bari ngareret ka Nyi Dedah anu keur tungkul. Cuma atuh disalin heula euis, ka ibu nyusulan ka ditu. Aya pangjurung kitu mah Dedah teu hararese gancang ka kamar tuluy disalin ku rok anyar. Atuh Ibu Komala sambil ngaleueut satu sareng carogena teh ngobrol kana urusan pangaosan. Nu teu sabaralila Dedah kaluar ti kamar. Bade ayeuna euis, terus Ibu Komala bari neuteub. Mangga, tema Dedah ponok bari gek diuk gigireun indungna. Diteraskeun ngaleueutna atuh ibu, bapak atuh sabios da nying kene. Cekap ibu da itu pun anak sareng rerencanganan nuju ka Karota bilih tos maruli. Kegampil ka dieu deui nya. Waler Ibu Komala bari ngadeg. Teras pamitan ka Aki Wikarta jerut lalungsur. Ngajugjug kana mobil anu memang diparkir di dinya. Nu teu kacaturkeun para mitra sadaya di jalana pamiharja sareng Ibu Komala tos dugi ka bumina. Ceg pamiharja mencet bel anu ngnaplok dina kapusen panto. Kalawan teu lila panto dibuka ku Eulis Wiwin. Ari hari geus balik ti kotana Win? Acan Bu. Tema Eulis Wiwin bari ngareret ka Dedah. Atuh pamiharja saurna bari kalebet ka kamar barengan tos anggean. Tuluy pelesiran meureun ngahibur eta jang adut dume manehna ka karaka kota. Mangga euis lingi ka ibu bade ngagentos sila acuk asa hareudang. Saur Ibu Komala teras ka kamar. Gek Dedah diuk ari Eulis Wiwin mah ka tukang deui. Rek nyician cai keur semah jeung keur dununganana. Teu kungsi 5 menit Eulis Wiwin mairan cai herang 2 cangkir. Nu hiji kana gelas jangkung haturan pabiharja. Sareng Ibu Komala anu tos ngagentos anggean teh norojo kaluar ti kamar kalayan saurna. Tak ieu nu dicaritakeun kamari ku Ibu Tewin. Oh sumuhun, nepangkeun atuh, ditepangkeun nuhun, cek Eulis Wiwin sasalaman ka Dedah. Bari beungeutna rada bareureum sabab Eulis Wiwin geus nyahoeun yen eta teh nu direremokeun ka Cep Hardi. Geus sasalaman mah Eulis Wiwin gancang ka tukang. Bari maratkeun pigaweun di dapur bari hate beuki teu ngeunah ku Cep Hardi. Nyaritakeun rek sabenerna miharep tapi buktina Cep Hardi teh geuning geus boga picaloneun lamun dianggap picaloneun teh aman.
Nyaku dasar kitu niatna Eulis Wiwin hayang balik kasarakana teh beuki angot. Samalah geus sayang sapok-pokeun bebe jarek balik. Eulit 10 menit guru tak Cep Hardi datang. Tas di kota samalah make barang bawa sagala kana jingjingan plastik tur dibungkus. Tah geuning Hardi datang, kemana wae pelesiran teh jang adut? Oge Har? Ah, teu kamana-mana bung ka alun-alunnya sakedap. Biasa Bu, Cep Hardi maksud nama nanyakeun Deda. Ieu teh putrana Ibu Sumarni, sok nepangkeun kadinya Har. Paler Ibu Komala solongkrong Cep Hardi sasalaman jeung Deda. Eta naon dina jingjingan teh Har? Tem taros pamiharja bari cali. Kameja Pak, tema Cep Hardi tuluy ngaleos sup ka kamarna nyimpen balanjaan. Maja teh kameja padahal tas meuli rok keur Eulis Wiwin. Harita Cep Hardi teh buru-buru kaluar deui ti kamar. Sanggeus cucul-cucul ngadon ka kedengan siga nu capek. Ari Sadut alias si Toed harita nyampeurkeun ka Eulis Wiwin nu keur masak. Aduh, seungit masak itu duh, cek si Toed bari ngajanteng dina lawang dapur. Duh, nari Mang Adut meuni rareuwas ah, cek Eulis Wiwin bari ngalieu harita teh parawargi. Atuh malah terus ngorejat nangtung. Hihihi, kaciri lah cek Neng. Jadi gebragna aja aduh ditaruh sakitu ge meuni reuwas. Komo main digaya digebah bari dirontok. Hihihi, meuni ewoy lah cek Neng mah duh. Cek si Toed cacakan ka kara 3 poe ge tepungna. Eulis Wiwin ujug-ujug wanu. Ngewa Mang Adut ah, nyebut Neng sagala. Ngabdi teh turunan menak kitu nyebut Neng sagala. Pamika tamu pidununganeun Mang Adut. Loyog nyebat Neng, ai pantar abdi mah sebat Neng mah kuriak pada nyeungseurikeun we. Meureun eta ge beurit ge nyaleungseurikeun. Cek Eulis Wiwin rada baeud. Oh, na kedah nyebat naon atuh? Kira aku ka istri kedah nyebat ujang onaman mah. Dan nyebat Asep nyebat enceng. Tang teu se digumujengkeun nyeut Neng. Ai perkawis nyebat Neng mah teu nepi nyebat Aden. Teu kedah katurunan menak wae sanaos ka saha ge asal ka istri. Turun anom kene. Serang eta saur Neng nyebatkeun Neng teh katamu pidununganeun Mang saha kitu. Tema si Toed terus neuteut. Mun itu tamu nu dilebet geura tuh canak ibu. Na teu pernah kitu sareng Mang Adut. Wantun boncenang hirang teuing. Teu ninggal aya tamu Neng ongkohan. Mang Adut mah jalan ka pengger dupi kitu tamu saha Neng. Ah sok pura-pura wae Mang Adut mah. Itu si Neng wantun boncenang herang teuing. Teu ninggal aya tamu dilebet Neng mamang teu. Tamu ti mana Neng? Kapan bade dijodohkeun ka dunungan Mang Adut? Nyaan cocok abdi mah. Pami dunungan Mang Adut kaungan jodoh kadinya saur Mang Adut teh mah moal teu ewoy. Aduh, eta Neng uninga ewoy nya mah. Ayo. Aya saena we, aya Mang Adut ka dieu nya. Janten uninga kana ewoy. Aduh ampun deui. Saur saha tamu bade dijodohkeun ka Kang Aden teh Neng? Saur ibuna Kang Hardi, nama ge abdi ditepangkeun ku ibuna Kang Hardi. Ciking ku Mang urang intip. Cek si Toed bari ngojengkang tuluy noong tina sela-sela jandela. Para wargi anu mulia, keur kitu atuh para wargi sadaya kojengkang tuluy. Atuh si Adut noong tina sela-sela jandela. Ana brehnya we aya semah saurang mojang keur dising hareupan ku Ibu Komala jeung ku pamiharja. Teu lila si Toed malik deui kalawan pokna. Aduh, eta tamu nu bade direremokeun ka Kang Aden teh Neng. Anu jadi payunan ku Ibu Ramana Kang Aden. Sumuna eta genitnya. Temal Eulis Wiwin, insyaallah ting. Daek boncenang herang sumpahna ge Mang Maneneng. Aduh, genit palabah naonana geulit ka ieu Neng. Sanes Mang moyok da Mang ieu teu goreng patut acan. Sakieu beungeut Mang siga bujur katel teh. Aduh, atuh dibandingkeun sareng Neng wah jauh melamelu. Tah dempeskeun tah ceuli si Mang Adut ku Neneng upami Kang Aden kabongroy ku eta tamu. Sanes ngahinakeun sanes popoyok Mang Adut mah Neng sanes lah. Moal kabongroy sote ceuk Mang Adut bawa jenis nama masket lengket. Masket lengket majarkeun teh. Sangga Mang Adut ge yeuh wantun disopak ceuli da upami Kang Aden kabongroy ku eta tamu. Nya moal pati-pati dicanak ka dieu ku Ibu Ramana upami Kang Hardi teu acan aya pertalian mah. Cek Eulis Wiwin. Atuh jep-jempe sabab Ibu Komala nerojol. Win geus beres masak mah ye gelekeun tuh.
Atuh masa-masakna sabab indungna Neng Dedah rek ka dieu cenah, saur Ibu Komala. Sakedap deui Ibu kantun ngagoreng lauk asin sareng ieu angin lodeh, nanti acan ngagolak, tema eulis Wiwin. Geus arasak mah sadiakeun we dina meja makannya. Ka Ibu rek kacai heula acan salat lohor. Ari jang adut tas pelesir ti mana bieu teh? Saur Ibu Komala naros ka si Toed anu diuk dina dipan. Numawi Ibu lah. Wangsul kuralang kuriling we korosa kudu brag maksud teh ka kota Ibu nya aduh di kota Bandung mah seueur nu mararodel seueur nu arewoy aya paripawas Bandung heureun ku tangtung pati kabitana we abdi mah nganu arewoy teh Ibu lah ampun teuing nah teu lain nongton ti lumah nu ewoy dis sumuhun Bu maksud teh bade ngabantun hiji mah nu ewoy nanging ku Kang Aden teh teu kengingeun saurna teh engke deui bae mangkani abdi sareng nu ewoy teh pada keukeuh sun. Pada keukeuh kumaha jang adut? Cumun pada keukeuh pada keukeuh. Muhun abdi keukeuh ka bongroy ku nu ewoy keukeuh. Ngajebian mah teh tidak usah nye alah boncenang herang deui. Dasar si adut tayo ka kadutna aing mah ceuk Ibu Komala. Bari ngaheuheuy teras kalebet. Teras lebet ka jamban bade abdas. Atuh pamiharja angkat ka masjid mung Cep Hardi nu teu acan kajaman anjeunna masih keneh aya di kamar nanging teu lami norojo teh bareng sareng Ibu Komala kaluar ti jamban kalayan naros ka Cep Hardi hari-hari keur naon ngahekok we di kamar duh ieu karos jangar Bu tong waka kacai sing hareupan heula tu Neng Dedah ka Ibu rek salat heula lohor apa keur ka masjid nganga Bu walor Cep Hardi bari ngalirik ka eulis Wiwin. Kalius eulis Wiwin ngabalieur tuluy ngocekeun angin lodeh nu kakara ngagolak. Atuh Ibu Komala teras netepan di kamar. Ari Cep Hardi kalah gek calik gigireun si Toed nu keur sarangah serenge. Ngeuh saluh deing. Ampun deing aing. Cik si Toed bari pupurungkutan. Ari maneh kunaon sia Toed? Ngadon seuri sorangan cager maneh teh. Siga nu kurang saeunan. Pangestu Kang Aden. Semulina kumaha wartos nu penting di antaranya saat ini ho. Teu kumaha nya kitu teh we lah cek Cep Hardi. Ari eulis Wiwin pokna bari ngelapan sangku keur wadah angin. Madut, kulan bade pikir saeunaon ini? Temal si Toed meuli rentong. Di ditu atuh calikna dilebet heuga payunan tamu. Calik di dieu mah moal ngadongkapkeun piuntungeun sareng haseup. Kayak kumaha pamiraksukan bau haseup cek eulis Wiwin nada-nadana nyindiran ka Cep Hardi. Sawios neneng bade di dieu we Mang Adut malah. Sanaos saur neng bau haseup oge damang mah. Tos bau haseup ti tadina sun. Cek Mang Adut para mitra. Bari nyarita teh leungeun dikahanapkeun bari palangkang pelengking siga nu keur gumasep. Ulah diajar judes kitu Mang Adut jaran tamu nu teh payuneun pribumi. Mun payunaneun pribumi komo kitu tamu nu peryogi ka Mang Adut isin atuh neneng Mang mah kedah mayunan tamu mah ya sawios sina nyalira we sapodos jongjon di payunan ku Mang Adut mah ya kuriak muringis we jalan bebeungetan Mang Adut mah siga badawang bareuh sun ning aduh kumaha atuh Kang Aden payunan heula ka ditu lah ku Kang Aden cek si Toed bari ngareret ka Cep Hardi saha sing hareupan teh Toed sumun itu tamu sun. Kapan namanya saur Ibu miwarang di payunan ku Kang Aden? Keun bae da lain saya maka kuring, saya maka Ibu tama. Cek Cep Hardi. Rada baeud. Ari cek eulis Wiwin bari pokna saolah-olah nyungkun. Payunan mah payunana tukang, sanaos tamu ka Ibu oge sami, tamu ka akang kene. Kajabi tamu ka abdi tangtos di payunan ku abdi. Soknya payunan heula hawatos, bios Kang Adut mah teu direncangan ge da moal ngejat. Oh, jantan kedah di payunan ku akangnya Win. Mangga ku akang di payunan nanging sareng Wiwin mayunanana. Saur Cep Hardi. Rajin kersa mayunan tamu kedah disarengan ku eulis Wiwin. Para mitra anu mulia, sakumaha nu kauningan. Cep Hardi rajin kersa mayunan tamu nanging kedah disarengan ku eulis Wiwin. Eulis Wiwin hanga jawab, "Mangga payunan ku akang abdi mah seueur pidameleun." Temal eulis Wiwin bari ngaleos nyimpen angin lodeh dina sangku cag dituna dina meja makan. Tuluy nyadiakeun sangu jeung piring alas opat katut sendok.
Tekungsi 10 menit Ibu Komala nu mereng sana tepan lohor teh nyauran Cep Hardi nuju ngobrol jeung si Toy. Hardi, bulan, baler Cep Hardi teras kalebet. Pikir saya naon bu? Di dieu atuh tong di tukang wae barina oge. Saur Ibu Komala barina teh. Ari Neng Dedah para mitra angmen tegeg hatena. Nyaan manehna teh asa dijual teu payu, disapirakeun ku Cep Hardi. Tuluy Neng Dedah nyarios. Sawios bu, bilih ngaganggu sareng abdina bade wangsul. Engke heula euis kapan tuang ibu bade nyusul ka dieu. Ngatosan da tuang ibu hayo ke pasaling singa di jalan. Saur Ibu Komala. Kumaha tuh da bu? Jalaran bada lohor bade ngaos di masjid. Kaleresan dinten ieu bagian kaum ibu nu ngaraos. Abdi ge nembe emut disangki mah sanes dinten Rebo ayeuna teh. Tangtos pun biangge ngiri ngaos. Ceuk Dedah bari nangtung samalah nyolongkrong rek sasalaman. Keur kitu guru tak pamiharja nembe mulih netepan ti masjid. Bade angkat ka mana euis? Saur pamiharja bari nutupkeun panto. Bade wangsul Pak jalaran dinten ieu teh bade ngaos di masjid. Karena bagian kaum ibu dinten Rebo mah. Kapan tuang ibu bade ka dieu? Upina moal ka dieu pun biang mah jalan sami bade ngaos. Insyaallah enjing pageto ka dieu deui sareng pun biang. Tema Dedah maksa balik. Waktosna seueur.